Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Hapunten Kang, sanes nampi kana perhatosan sareng kasayan ti salira. Mung abdi isin ngaraos abot kanggo napina. Nya kumargi kitu abdi permios Kang bade wangsul. Sakali deui hatur nuhunnya. Kitu jawaban ngomongna tatag sarta kaharti. Uniang nangtung sorangan geus kitu leumpang ngeureuyeun lalaunan bari ingkud-ingkudan. Getih tina sukuna anu harita nyerak celakan mah saeutik oge geus teu dipalire. Ningali kitu Jang Pendi rumenghap narik napas. Atena banget heran kana pola jeung sikepna Nyirasti. Kunaon ari Nyirasti menibeut kawas anu ngewa ka aing teh? Nah naon anu jadi kasalahan aing? Pedah eta ti heula aing pernah mikahayang. Nah, dara rasaan mah teu maksa. Sajaba ti kitu manehna oge geus milih si Pardi. Tapi da aing mah saeutik oge teu ngarasa ijid atawa ngewa. Da eta mah geus jadi hak manehna. Tapi nya kajeun teuing da geus kitu buktina ayeuna mah. Mending oge masing-masing we lah. Itu ceuk Pendi ngomong sorangan ngupat ka Nyirasti anu harita beuki jauh. Nya geus kitu mah Pendi ngaleos kagigireun imah nempo hayam anu tadi. Gap ditewak tetela hayam jago teh meuni lindeuk. Geus kitu terus diasupkeun kana paranje. Sup katepas gek diuk bari ngelepus udun. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula Pendi. Ayeuna urang tuturkeun deui lalampahan Nyirasti anu keur ngajugjug ka imahna. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun geus nepi we. Barang nepi ka imah puguh bae bisuti reuaseun ningali anakna anu harita leumpangna ingkud-ingkudan. Indung sukuna getihan meuni burahay beureum. Nya atuh terus bae harita keneh ditanya. Nyai, kunaon eta suku meuni getihan kitu? Puguh oge labuh mah ditajong kana batu. Walon Nyirasti gek diuk dina bang barung bari muringis. Naha make jeung bisa kitu. Matak oge ati-ati atuh ari leumpang teh. Karana oge labuh atuh mah. Da teu dihaja eta oge. Yang geus atuh cicing heula di dinya. Keun urang ubaran. Bisuti harita terus nyokot cai hadeut jeung lamak bersih. Sarta teu sakumaha lila oge geus balik deui. Gek diuk hareupeun anakna anu katempo keur muringis nahan kanyeri. Sukuna karasa peurih jeung nyanyautan. Tok ka dieu eta suku teh urang kumbah heula. Bisi aya jaraman. Ngadenge kitu Nyirasti teu baha. Sor sukuna diasongkeun satuluyna dibersihan, dikumbah apik jeung taliti. Nyabubuhan mitra saurang indung katempo sikep bisuti teh kacida talaten estuning nyaah jeung deudeuh kanu jadi anakna. Aduh, nyeri mah lalaunan atuh. Ceuk Nyirasti bari muringis. Nyatang tu atuh ari nyeri mah. Tapi nya wayahna we da moal lila. Kamana ari si Ujangnya? Tembal bisuti bari raratreret ningalian anakna anu lalaki. Geus kitu digeroan. Jang. Bisuti gura-gero ka Jang Amin. Aya naon, Mak? Jang Amin nembalan bari ngurunyung ti jero imah. Tah syukur geuning hidup teh aya. Nyaha jaka tadi oge aya abdi mah, Mak. Walon Jang Amin bari melong ka indungna. Geus kitu ngareret ka lanceukna. Ujang,
cing mah pangalakeun daun babadotan kaditu. Nyahakon naon mah daun babadotan. Apan kanggo lalab mah tos aya mah di dapur dina ayakan daun suraung sareng terong. Jawab Jang Amid bari neuteup katara bangun anu heran. Lain keur lalab Amid. Nitah ngala daun babadotan sote keur ubar. Jeung deui mah nya daun babadotan dilalab kawas kelenci wae ujang mah. Sok gancang kaditu burukeun. Tong gua kalobata tanya Ceuk Bisuti nitah buru-buru ka anakna. Oh kanggo ubar nya mangga atuh mak. Jang Amid seuri terus ngaleos gagancangan. Tong loba teuing ngalana sakeupeul oge cukup. Bisuti ngagorowok. Ari Jang Amid teu ngajawab. Congcon bae ngingkig tiluak liuk. Sarta teu sakumaha lila geus balik deui bari mawa daun babadotan sakeupeul. Sohor gancang diasongkeun ka indungna. Gap ditampanan koloyong dibawa ka dapur rek ditutuan. Ari Jang Amid mencego ningalikeun lanceukna muringgis nahan kanyeri. Ya kunaon eta teh suku? Tajong Amid. Oh, tajong matak oge ulah sok lulumpatan atuh ce. Eta oge teu lulumpatan euceul mah. Terus naha atuh make bisa labuh. Jang Amid terus tetelepek ka lanceukna. Da puguh hayang nyaho kana sababna. Nya labuh sote lantaran tadi teu ningali kana tingcakeun. Lamun kitu mah balangah atuh euceul teh. Nya meureunan. Geus lah tong loba tanya. Matak lieur nembalana oge. Mane masok jadi kapapanjangan. Jika ditu gerak ka imah deui. Ceuk Nyi Rasti ngajurungkeun ka adina anu harita keur molohok nempokeun indung sukuna anu getihna masih keneh merebei. Cek, kumaha ari batuna teu nanaon. Ceuk Jang Amid deui bari nyerengeh ngaheureuyan ka lanceukna. Nya teu nanaon atuh ari batuna mah Amid. Yeuh tempo atuh cing sidik. Apan suku ece anu ku nanaon mah. Ari batu mah moal nanaon. Da teuas. Sok ka mana karep bae maneh mah. Nyi Rasti ngajawab bari ngadilak rada keheul ditanya kitu teh. Keur mah manehna teh ngarasakeun kanyeri ditambah deui ku loba pikiran anu matak pusing kana sirah. Balukarna hate jadi rungsing loba kaambek. Samalah lamun kongang mah hayang ceurik jejeritan harita teh bakat teuing ku keheul ka Pardi anu geus nyata manehna tega ngejat ka kota ninggalkeun dirina. Si Oto mah menyegalaknya. Tempas Jang Amid bari seuri. Geus kitu ngaleos ka jero imah. Sabot keur kitu. Torojol indungna mawa wadah leutik anu dieusi ku daun babadotan menang nutuan. Nya terus dipokokeun kana indung sukuna sarta dibengker ku lawon anu bersih. Geus kitu mah duanana arasup ka jero imah. Ari Nyi Rasti mah kebat ke kamarna goloyoh ngedeng dina kasur ngararasakeun sukuna anu nyeri nya nyautan. Kasugri kaum dangu. Euleut 3 poe ti harita. Indung suku Nyi Rasti geus rek cager tapi oro kaya hatena mah kalah beuki rungsing. Asa pajurawet balueng teu puguh pipikiran. Ari sabab nepi ka harita si Ocin can keneh mere beja. Ya puguh bae kayan sarupa kitu teh ngajadikeun Nyi Rasti tambah kaweur. Akhirna sok mindeng huleng jentul ngalamun. Ngalamun sorangan kawas anu jararauh paninengan. Ningcak poe anu kalima harita teh pabeubeurang. Nyi Rasti keur diuk bari ngalamun dina Bang Barung. Panon melong kosong kaburuan ningalikeun hayam bikang anu keur kokoreh bari ngasuh anakna anu masih kumupu keneh.
Itu kangen imah sok kadenge sora embe pating berele. Di kajauhan hawar-hawar sora sapi sok disarada. Dina kayaan kitu rentang-rentang aya anu datang nempo gitu nyiras ti curinghak. Gering bet siga Kang Ocin itu teh. Ceuk nyiras ti bari melong ka si Ocin anu keur leumpang ngadeukeutan. Jauh kene si Ocin katempo seuri nyerengeh bangun anu keur manggih ka bunga. Teu lila oge srog nepi ka hareupeun Nyi Rasti. Punten Nyai. Si Ocin nuluk salam acan oge ditembalan langsung ge tiuk gigireun. Mangga, aya naon Kang Ocin? Nyi Rasti gancang tumanya kanu kagara datang. Heula sabar Nyai, Akang teh capek ieu teh. Lamun aya marek menta cai teu kuat hayang nginum, anaang. Antaran rusuhan bieu teh. Jawab si Ocin bari ngelap kesang ku bajuna. Akang teh anaang, nya ke atuh urang nyandak heula, da cai mah seueur ke antos sakedapnya Kang. Mangga, Nyai mangga. Lamun aya mah nu tiis Nyai. Leos Nyi Rasti ka jero imah buru ka dapur rek nyokot cai keur si Ocin. Teu lila geus norojol deui bari ngajingjing teko jeung cangkirna. Sok ditunda cirilik cangkir teh dieusian. Sor diasongkeun ka si Ocin. Mangga Kang Ocin. Kalaresan tiis caina oge. Nuhun Nyai. Gap si Ocin kana cangkir. Pegot nginum mending ngalek-lek. Sok cangkir ditunda deui. Aya beja naon Kang Ocin? Meni bangun anu penting. Nyi Rasti gancang tumanya deui da puguh panasaran. Kieu Nyai. Amari pabuburit saacana magrib, Kang Pardi teh mulang ti kota. Samalama sumpingna oge teu lengoh nyadak oleh-oleh kanggo juragan Abah sareng juragan Ambu. Kitu deui akang oge kabagi. Tah ayeuna mah saurna Kang Pardi teh tos kengeng damel Nyai di kota. Ceuk si Ocin ngomongna bari pepeta. Kitunya. Nuhun we atuh. Terasna kumaha Kang? Tah basa wengena satos narineh. Cariosan Nyai anu mangkukna geuning. Nya ku akang tos didugikeun ka anjeunna. Tak kitu Nyai. Rupi salajengna Kang. Tah bieu Kang Pardi miwarangan ka akang. Sangkan ngawartosan ka Nyai. Lamun ayeuna keneh diantosan di balong cenah. Tah kitu talatana teh. Nya akang teh sanaos keuribeuh oge buru-buru we ka dieu. Kitu nuhun atuh Kang Ocin. Walon Nyi Rasti ngadenge kitu puguh bae meni bunga. Paromana ngadadak jadi marah mai lir ibarat langit anu ceudem ayeuna benggeras deui. Nya sok we atuh ayeuna mah enggal tepangan, bilih lami ngantosan. Nya Kang Ocin. Nuhun pisannya, ayeuna abdi bade ka ditu. Mangga Kang Ocin. Nya saenggeus kitu mah harita keneh si Ocin ngaleos. Ari Nyi Rasti kegancangan sup ka jero imah. Sok teko ditunda kebat muru ka kamar gesat-gesut disalin, baju kuno pantes. Geus kitu sedot nyisiran rusdang dan sapuratina bari ngeunteung. Hatena kacida bunga jeung bagja mitra. Lantaran gening akhirna mah bisa panggih jeung lalaki anu jadi buah hatena. Teu lila sagala rupana geus rengse. Nyi Rasti geus meunang dangdan katingalina meuni geulis mata kresep anu nempo. Satuluyna kaluar ti imah. Samemehna indi teu poho nulakan heula panto. Koncina sok ditunda di tempatna anu biasa. Lantaran bisi adina balik di sakola. Sanggeus tarapti leos indit lempang mending ngagedig. Da puguh bakat ku hayang geura nepi. Geus teu kuat hayang geura bisa amprok rek namplokeun rasa kasono
ngabudalkeun sagala rupa eusiha teh. Kasugri kaum dangu. Teu kudu dicatur di jalana urang kocapkeun bae harita geus nepi kanu dituju. Irasti harita tengah-tengo di luareun balong da puguh tempatna dikuriling ku pager ret kapalebah saung di dinya katempo aya jalma anu cineluk samalah geus moal samar deui lamun dilikan ada degana mah eta teh Pardi. Nempo kitu puguh hatena meni atoh jajantung ngadadak ratug asa ajol-ajolan hayang geura tepung. Ya geus puguh kitu mah. Irasti gancang harita teh ngadeuketan kana panto pager serta bray dibuka lalaunan satuluina gura-giru muru ka saung rek nyampeurkeun Pardi anu keur diuk cenekul nungguan. Barang nempo aya anu datang. Gancang ngareret jung nangtung bari melong ka Nyi Rasti anu kakarajol. Beungeutna katara burahay beureum esa ngucur pok harita Nyi Rasti miheulaan ngomong. Kang Pardi, ya abdi Kang, bagi akang parantos sumping, atuh nuhun ka manawe atuh salira teh. Estuning ngerles teh aya pisan bejana. Nah akang teh emut ka abdi. Anu siang wengi toleh nganti-nganti ka salira. Coag nama mata kering pikir sarta peunggas panghareupan. Kunaon atuh akang teh beuteung masihan wartos? Kunaon Kang? Ceuk Nyi Rasti ngomongna semudu bareuda. Panon anu cureleuk neuteub seukeut ka Pardi anu keur ngajanteng nangtung hareupeun. Rasti, ampura akang. Memang nya rumasa akang teh indi teu pisan mere beja. Tapi nya dalah di kumaha, da akang teh hayang pisan indit ka kota. Pikeun nyiar pagawean sakalian yangan luang jeung pangalaman keur pibekeleun hirup. Sakumaha anu geus ditepikeun ka Rasti ti heula. Kawasna mah teu kudu dibeunyeur beaskeun. Lantaran apan tangtu Nyai oge geus apal kana naon anu jadi cita-cita akang. Kulantaran kitu akang pindah ka kota ngarah aya kemajuan serta ngarah teu tinggalkeun ku batur. Akang mah embung jadi jalma anu kurung batok. Estuning tara ka mana-mana sapopoe teh ulu kutek di lembur. Matak podo jeung eueuh kanyaho kitu teh. Walon Pardi ngajawab kalayan tatag Turdaria. Dina cara ngomongna itu deui sikep paripolahna saliwat oge katingali pisan ayeuna mah geus loba-robahna. Teu kawas Pardi anu ti heula. Ngadege jawaban sarupa kitu beug kana hate Nyi Rasti asa aya anu ngajedud. Karasaan beut aya anu ngaganjel asa teu panuju kana eta omongan. Kang, abdi oge terang kana kahoyong akang. Tapi naha atuh teu masihan wartos heula ka abdi. Kunaon atuh akang teh beut kawas kitu? Lucu anjeun mah Rasti. Naon sababna akang make jeung kudu bebeja heula? Apan pamajikan lain, dulur oge lain. Walon Pardi parinya kakak seuri kawas aya anu lucu. Ari Nyi Rasti meuning ngajenghok ngabandungkan ceritaan kawas kitu teh. Kang Pardi, nah akang teh make jeung nyarios kitu. Apan urang tos aya ampir kana satauna sasarengan. Beut asa piraku ka karaoge 2 bulan akang ngalih ka kota. Tapi tos silap deui ka abdi. Tempas Nyi Rasti bari lualewe rek ceurik da puguh bakat ku sedih jeung kaget. Nya eta oge teu dileleungit urang memang pernah babarengan. Tapi da eta mah baheula dina waktu anu geus kaliwat. Tapi ti saret ayeuna ka hareup mah geus urang teu kudu babarengan deui. Hubungan urang duaan cukup nepi ka poe ieu. Sarta perkara anu katukang mah geus tong diomongkeun sagala rupana. Tutup nepi ka dieu. Leuwih hade ayeuna mah urang nyorang jalan sewang-sewangan.
serta teu kudu panggih deui. Kitu kekecapan Pardi harita. Tuning saeutik oge teu disangka-sangka. Uguh atuh Nyi Rasti anu ngadengena mending ngaranjug. Nampak caritaan kitu teh beut asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Sakabeh hubungan Pardi tumerapna matak nyeri jeung perih kana ati. Nya teu kawawa hing Nyi Rasti ceurik bakat ku sedih. Kang Pardi, aku naon akang teh beut tega keluarkeun cariosan anu sapertos kitu ka abdi. Nah telepat eta teh Kang. Ceuk Nyi Rasti bari ceurik, cimata reumbai masuhan pipi. Teu salah memang kitu pisan. Walon Pardi bari kurawed baeud budina teu matak pikaresepeun. Naon kelepatan abdi Kang? Nah geuning meuni kejem kitu. Lamun ditanya naon kasalahan Marasti teu boga salah. Tapi masalahna akang teh geus teu suka. Sarta geus teu hayang lamun kudu nuluykeun hubungan urang duaan. Cindekna mah akang teh geus teu bogoh. Sakitu oge kaharti meureun da lain budak. Kang Pardi. Nyi Rasti ngagorowok bari ceurik. Ate karasana nyeri jeung perih. Sacongo buuk oge teu nyangka lamun Pardi tega ngalakukeun kitu ka dirina. Boro satadina mah geus ngarasa atoh. Ari sabab bisa tepung deui jeung lalaki anu dipika cintana. Anu salila ieu ditutungguan. Maksud hate hayang amprok rek namplokeun rasa kasono. Sarta ngabudalkeun rasa kacinta. Tapi hanjakal. Kanyataan anu disanghareupan jauh pisan jeung anu kajadian. Tetela geuning melengkung bekas nyalahan. Rasti geus teu kudu ceurik. Wajar we atuh da ari nu ngaranna kakara bobogohan mah eueuh jaminan bakal terus ngahiji rumah tangga. Kitu deui urang duaan. Tah, kulantaran kitu wayahna kudu daek narima. Kitu ceuk Pardi. Ningali Nyi Rasti ceurik teh saeutik oge teu ngarasa karunya. Kang Pardi, teu bisa kitu Kang. Walon Nyi Rasti bari ngusap cimata. Naon sababna make jeung teu bisa ah? Kang Pardi, akang kudu inget kana naon anu geus dilakukeun ti heula. Naon kitu anu dilakukeun ku akang? Pardi nempas bari jengkerung. Kang, piraku akang geus poho deui? Atawa ngahaja pura-pura poho? Nya. Naon? Jujur we akang mah poho deui. Sok geura omongkeun. Kang Pardi tong pura-pura teu inget. Ti heula urang duaan apan kungsi babarengan aya kana samingguna. Pas satunggu di pare sawah. Tadi dinya urang duaan geus ngalakukeun dosa anu kacida gede. Migawe pagawean anu teu munasabah sarta ngalanggar hukum agama. Piraku ayeuna make jeung teu inget. Tamalah harita Kang Pardi geus kedal janji rek tanggung jawab kana sagala rupa anu geus dipilampah. Tapi nah hari ayeuna akang teh kalah rek ninggalkeun abdi. Nah akang teh teu boga perasaan. Jawab Nyi Rasti tandes. Sorot panona seukeut ngandung amarah. Oh. Kajadian anu eta. Walon Pardi bari seurinya kakak bangun anu ngalelece. Kang, untung make jeung seuri ari taeun teh. Ade nama anjeun teh mikir. Tempas Nyi Rasti bari molotot ayeuna mah. Manehna jadi ambek. Hatena jadi panas pating hareab beungeut beureum huntu kegerot. Nah make jeung kudu mikir. Da kajadian eta mah geus kaliwat. Jeung deui perkara anu biasa jadi teu kudu digegedekeun. Naon? Teu kudu digegedekeun dedengan teh? Nya, tong digegedekeun. Lantaran perkara anu kitu mah atuh geus biasa pikeun awewe jeung lalaki anu kasebut bobogohan mah. Jadi wajar atuh sababatur oge loba anu sok kalakukeun kawas kitu.
jeung deui eueuh salahna lantaran dina ngelakukeun oge sarua pada suka. Itu jawaban Pardi kumanehna mah ngalakukeun kawas kitu teh geus dianggap wajar. Saeutik oge teu ngarasa dosa sarta teu nganggap hiji kasalahan. Barang ngadenge kekecapan sarupa kitu, Nyi Rasti geus teu kuat nahan amarahna sarta teu papasini deui. Hiuk! Beungeut Pardi dicabok. Aduh! Aeh. Nah, anjeun teh make jengguan nyabok ka aing. Ceuk Pardi bari nyekelan pipina anu dicabok ku Nyi Rasti. Ari panon molotot keheul. Lamun kongang mah hayang males nyabok deui lamun teu ira ku tangtungan mah. Ieu Pardi. Untung kene sia kakara dicabok mah. Lantaran sakuruna lalaki anu kawas maneh hadena dipaehan. Lamun diwenangkeun mah. Terus ayeuna kahayang anjeun kumaha Rasti? Ceuk Pardi tumanya bari mureleng bangun anu gemes. Kahayang kuring mangan ukur sarupa. Anjeun Pardi kudu daek tanggung jawab kana kalakuan anu geus dilampahkeun ti heula. Sabab hasil tina eta perbuatan ayeuna kuring teh keur kakandungan. Umurna geus rek nincak kana 3 bulan. Tah kulantaran kitu, anjeun kudu daek tanggung jawab. Ari sabab anu ayeuna aya dina jero beuteung kuring teh tayalian ti anak anjeun. Darah daging anjeun lain lalaki anu lian. Gebeg atuh Pardi teh reuas ngadenge pengakuan kitu ti Nyi Rasti mah. Sakedapan mangahuleng bangun anu teu percaya. Teu kudu reuas Kang Pardi. Lantaran memang bener kitu kanyataanna. Ayeuna kuring keur kakandungan anak akang. Kade ulah wani mungkir da meureun akang oge rumasa geus ngalakukeun kitu ka abdi. Ke. Nah nya bener kitu eta teh anak akang. Tong sok gagabah ari taeun teh make jeung sok tutudinganan. Naon? Tutudinganan jadi maksud anjeun terek mungkir? Tempas Nyi Rasti meuni beureum, pegeut bakat ku ambek, kekecapan Pardi estu matak ngahudangkeun amarah. Nya lah, jeung deui saha nu rek percaya. Boa anak batur anu sabenerna mah. Tapi kulantaran eueuh anu ngaku jadi nempuhkeun. Astagfirullahaladzim. Kang Pardi, nah meuni tega ngomong kitu? Jeung Nyi Rasti meuni ngarajug ngadenge kekecapan kitu teh. Hing ceurik bakatku sedih jeung nalangsa. Sajabati kitu asa dihina jadi awewe anu eueuh hargana. Teu kudu ceurik Rasti. Dina hal ieu mah kuring oge kudu ati-ati. Jadi teu bisa sagawayah langsung ngaku. Lantaran kudu aya buktina heula. Kang Pardi, piraku akang teu percaya ka abdi. Bener ieu teh anak akang. Abdi wani sumpah demi Allah, Allah lalaki saja anu ngalakukeun sarupa kitu ka abdi. Salian teh akang sorangan. Kang Pardi, piraku akang rek jalir janji. Nah akang geus poho kana sakabeh janji akang anu harita geus dikenalkeun. Cenah akang rek tanggung jawab kana naon bae anu kajadian. Kade akang ulah lunca-linci luncat mulang. Udartina tali gadang. Jadi lalaki kudu satria daek ngaku kana kasalahan. Ceuk Nyi Rasti bari ceurik ngaguguk bakatku sedih. Jadi kuring teh kudu tanggung jawabnya. Ya anjeun kudu tanggung jawab. Nya heug atuh kuring rek tanggung jawab. Asal anjeun kudu bisa mere bukti anu pasti tur ngayakinkeun. Nah nya kitu eta teh na kuring. Lantaran bisa bae eta teh anak batur, boa anak si Ohim, atau anak si Jahri, bisa oge anak si Pendi, atau anak tukang dongeng. Sabab maranehna oge apan kungsi mereka hayang ka anjeun. Jeung deui kuring kacida teu percaya. Lamun eta anu dikandung teh anak kuring. Lantaran awewe anu samodel anjeun mah kasebutna awewe gampangan, murahan, serta babari kaolo ku lalaki.
jeung deui teu boga hak menta tanggung jawab ka kuring. Sabab basa dina megawena oge teu karana dipaksa. Estuning papada suka. Jadi kuring genah, anjeun genah. Buktina, geuning hayang derdei ngalakukeun kitu. Tah ayeuna aya kajadian kieu tanggung jawab we ku sorangan. Kuring mah embung lamun kudu tanggung jawab. Lantaran eta mah lain anak kuring sorangan. Tah sakitu kaputusan ti kuring mah. Jig kaditu geura balik. Itu ceuk Pardi. Ngomongna panjang lebar samalah ditungtungan bari jeung ngusir. Curugna meuni bentik tutunjuk nitah balik ka Nyi Rasti anu keur ceurik ngagukuk. Nyapogo we atuh ngadenge kitu mah hatena karasa ancur lebur burak-rakan. Kang Pardi, tetela anjeun teh kejemjeng telenges. Tangtungan hungkul kasebut manusa teh. Dari jajaroana mah anjeun teh iblis. Tembal Nyi Rasti bari teu eureun ceurik. Menggeus ya, teu kudu ngomong wae, gancang nyingkah ka ditu, dasar awewe runtah. Geuleuh aing mah neuleuh oge. Kecerot. Pardi iduh kagigir. Manehna bener-bener ijid ningali Nyi Rasti teh. Narima perilaku kawas kitu hate Nyi Rasti meuni nyereset. Nyerina kaliwat saking lalaki anu kungsi jadi buah hatena ayeuna geus tega ngajejeleh jeung Nya Campah. Mitra, jageula ieu carita urang tunda heula nya. Pateun ngesang sim kuring ge ieu teh Mitra. Atuh nuhun Mitra kana naon rupi beratosana. Pamudah-mudahan urang dipanjangkeun yuswa kalayan tiasa patepung dangu deui tina lain waktos. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.